Ayan ulah heueus beurang teuing eueuh pisan gawe sia mah ngala-ngala tutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung lauk. Kamana ngalana? Kaditu ka sawah rancan nu loba masok di sawah neumeunang ngaregera. Leus si kabayan lempeng ka sawah nu meunang ngaru. Di dina katembong tututna loba lantaran caina heurang jadi katembok kabeh. Tututna pating geletak, tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalang-kalangit dina cai. Manehna ngarasa leung neulah sawah saki jerona. Padahal mah teu aya sejungkal-jungkal acan sigre jero soteh kalangkang langit. Ambu-ambu ieu sawah jero kabina caina. Kumaha diala eta tutut teh? Lamun nepi ke teu benang, aing era teuing ke neni. Tapi eta tutut teh sok dialan cu jalma, dek leugeun teu bae ke aing. Geus kitu mah si kabayan leus ngalegleget, barang geus meunang dilebut kana nyere di jajaran ke awi panjang sabab pikirna dek teuing. Geus kita mah si kabayan leus ngaleleget, barang geus meunang dibeletkan kena nyere di jejeran ku awi panjang sabab pikirna dek ti kejauhan bae ngalana tututna moal deket-deket si keti kecebul. Si kabayan ngadekel ngalegetan tutut meh sapoe jenput, tapi teu aya beulelangna ngana ukur hiji dua bae. Kitu oge lain benang ku leget, benang sote lantaran ku kebenaran bae. Tutut keur calangap, talakponna kata pelan ke leget tuluy nyakop jadi benang. Lamun teu kita mah luput moal bebenang pisan sabab ari di jero cai mah eta leget. Di imah ku nini nia di dagaon geus ngalana salam, sereh jeung koneng keur ngarasa tutut. Lantaran ambleng bae tuluy disusul ku nina ka sawah, kasampak si kabayan keur ngalaleuleut tutut. Nah kabayan ngala tutut dilegetan. Kumaha da sieun ti kecebur deuleut teh sakiro jerona nepi ka katembong langit. Nini nia keheuleun si kabayan disuntungkeun, brus ancrup ke sawah. Cek si kabayan hehehe eldat deuet.